Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, patepang dangu deui sareng Capruk Radionet. Dina salah sabios kontena nyaeta dongeng Sunda. Anu diradanget ieu nuju midangkeun carios Balad Siluman karya Rudian Syah. Anu bade medar bagian ka-8. Mugi-mugi para wargi netizen sadayana sapaosna aya dina panangtuyungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun sakulawargina sareng tinekanan anu dipipaksad. Oge mugi-mugi saum Ramadan urang ditampi kumantena. Para wargi netizen kaum dangu sadayana muter konten-kontena mugi-mugi katampi sareng boh bilih aya nu teu acan subscribe mangga kantun dipencet wae seratan beureum subscribe hanapeun video palih katuhu. Semoga kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share linkna, kanu parantos nge-like sareng komen. Simkuring ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi teras manco di ieu kanal Capruk Radionet. Hanca carios anu ti payun, Halimah tos ngalahirkeun hiji budak. Hasil hubunganana sareng jin Batara Kala. Tah, nanging carogena nyaeta Usman teu acan apaleun. Tah, kumaha carios saterasna? Mangga urang pedar, nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Diviralkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Acuk Muslim Fatih dan Vira nyayogikeun angguan muslim istri sareng pameget kanggo murang kalih seueur pisan rupina. Di antawisna aya acuk koko atasan, aya acuk koko setelan, acuk gamis kanggo murang kalih, acuk gamis syar'i kanggo murang kalih, koko kurta Pakistan, oge kaos muslim kanggo murang kalih. Sajabi ti eta nyayogikeun oge acuk muslim kanggo dewasa. Di antawisna aya acuk muslim blus Granada, acuk muslim gamis Marrakesh, angwan muslim tunik Sakura, acuk koko takwa, sareng seueur deui rupina anggoan muslim anu dirancang sieup kanggo dianggo sadidinten atanapi kanggo hari raya. Mangga ka para pini sepuh anu peryogi rangsukan kanggo murang kalihna dina mayunan sasih siam atanapi boboran siam enjing, tiasa ngontak ka toko Fatih dan Vira. Aya 3 jalur kanggo icalanana. Kana nomor WhatsApp 081123381117, 081123381117. Atanapi tiasa oge kana Shopee, alamatna gamis anak dan koko anak Fatih dan Vira. Anu katilu tiasa kana toko online Zilingo, nami akuna Fatih dan Vira. Mangga diantos pisan kasumpinganana di toko online Acuk Muslim Fatih dan Vira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bray panto kamar harita kadenge ngareket tuluy ngagebrai muka. Barijeng dibarengan ku ngarong heap nah hiji jalma keluar ti jero eta kamar. Anu sing horeng eta teh si Maparaji teh geuningan karek keluar ti jero kamarna Halimah satu tas marajian. Usman curing hak beri langsung tumanya ka Maparaji lantaran memang penasaran. Mak, kumaha ayeuna pun bojo teh mak? Lancar lahiranana teu mak? Istri atau nabi boget orokna teh mak? Kumaha mak? Ditanya kitu ku Usman teh atuh si Maparaji oge gancang harita manehna ngajawab. Kituna teh bari terus jeung neuteup ka Usman bok nyarita. Alhamdulillah ujang parantos lancar deui. Kalintang bagjana salira mah ujang marki ngikalan teh langsung pameget geuning ujang. Tapi ma oge bet asa sieun ieu teh sujang sieun ku si Maparaji bet teu kebat nyarita na langsung eureun bari tuluy ngagebeg siga nu meunang karuas bae jeung sieun. Malah manehna langsung ngapiriti indit keluar ti jero imahna Usman teu inget deui kana naon-naon. Nempok kitu atuh Usman oge tembong manehna ngadon terus ngahuleng deketeun lawang panto kamar can waka katingali asup ka jero. Lantaran Usman meureun ngarasa heraneun oge hatena waktu nempo sikepna si Maparaji anu memang radak aneh. Ku Usman tuluy diupat dina jero hatena berijeng neuteup tonggong nasi emak nepi ka ngilesna setengah kehalangan ku pantu imah anu ditutupkeun ku si Maparaji harita. Anehnya nah aku naon cenah ari si Ma Icih teh bet nyebutkeun sieun sagala. Sieun teh sieun kunaon atuh? Da rarasaan meueuh naon di imah aing teh. Tapi nah waktu manehna tadi ditanyakeun anak aing geus lahir acana bet ngajawab teh ditungtungan ku nyebut sieun. Aduh jabaning teu lapas ngomongna ge deui sabab kaburu ngabiriti indit. Kunaon sih? Kumaha kitu aya hubunganna jeung pamajikan aing nu ngajuru? Tapi asa teu mungkin deui lamun nya teh kitu. Ceuk Usman gogodeg. Ngan sanggeus rada lila Usman gancang harita manehna mulu asup ka jero kamar pamajikanana. Sabab manehna karek sadar jeung inget orok teh tacan kungsi diadanan ku manehna. Sadar kana eta kaayaan Usman teu talangke langsung manehna asup ka jero kamar nyamperkeun ka palabah Halimah jeung orokna dina tempat sare. Tapi barang sup harita Usman ka jero kamar Usman jadi melohok mata si beuteun sabab manehna nempo kaayaan Halimah bet kasampak keur sare tibra jeung kaget deui waktu nempo kaayaan orokna anu tetela para wargi teh jeung sadayana mah hiwal ti batur pakulitanana biru kabeh tarangna tandukan kot kapanjang siga tarang badak wae. Keur kitu Halimah lilir tina sarena ngareret ka Usman tuluy imut pok nyarita. Naha akang teh hebat anteng kitu ngahulang atuh akang. Sanes akang teh bade mangkon putra cikal akang. Anak urang duaan anu karek beraga ayeuna ka ieu alam dunya. Ceuk Halimah beri neuteup ka Usman. Usman tembong gideug terus ngomong lalaunan dina sora anu ngageleter. Hampura ayeuna akang rek tumanya heula ka anjeun Halimah. Naha eta orok teh bet kitu kaayana Halimah. Rupana bet mahiwal ti batur. Tapi lain maksud akang ayeuna rek nolak kana takdir ti Gusti ye. Lain jeung nolak kana aku anak eta orok lain. Tapi Halimah nahan teu peurih kitu eta teh boga anak kaayaan kitu rupana. Sieun akang teh Halimah sieun katamblogan ku fitnah ti balarea Halimah. Pokna Usman tu manyadaria
jeung manehna jadi terus inget deui ka waktu anu katukang. Nalika Halimah wak sabalaka negrakeun kahayangna ka Usman pikeun dudukun ka Macioh hayang kabeungharan. Hayang katurunan anu cukup, malah harta kudu leuwih teu cukup ka pimilik kumanehna. Usman jelas hatena jadi timbul rasa curiga ka Halimah patali jeung kaayaan orokna anu saperti kitu wujudna. Ari Halimah tembong manehna ngadon terus seuri leutik. Waktu ngadenge Usman nyarita kitu teh sikapna tetep tiis bangun anu ngahaja rek mancing pikeun buka rusiah ka Usman. Teutepan beuki anteb ka Usman, tuluy ngawalon kalawan tandes. Akang, tetela akang teh masih keneh can sadar kana kekurangan akang geuningan. Anu manual teu bisa mere katurunan ka abdi. Tapi tong boroning bisa mere turunan ka abdi katang. Bet mere harta banda oge ka abdi. Akang mah teu bisa-bisa. Teu bisa. Teu bisa diandalkeun pisan akang mah geuningan. Mimiti peureus caritaan Halimah dina waktu harita. Ninggang ka Usman atuh anu pikiranna keur baluang ku masalah ekonomi. Matak teu aneh, langsung harita amarahna jo langsung ka hudang. Sakilat leungeun katuhuna ngajewang kana peso dapur anu kabeneran aya dina luhureun piring wadah kueh bolu luhureun meja. Lempang ngadeukeutan ka palebah Halimah jeung orok nu keur ngagoler dina luhur kasur. Ngancam rek dubles kana beuteung eta orok ku peso. Pasti si Cioh jamana anu geus ngabantu kana kahayang anjeun teh Halimah. Ngabantu ka anjeun anu keur poekeun. Mata koyahna ieu orok wajib dipaehan ku akang Halimah. Usman ngahegak beri ngalengkah maju. Napsuna meh laput kana ubun-ubun, beungeut beureum geuneuk rai pias lir beusi atah beuleum. Hanjelu kadua ku tilu ras kana dirina henteu bisa bener-bener ngadidik kanu jadi pamajikan. Halimah nyeh manehna kalakah seuri bari ngomong dina sikap anu geus teu ngahargaan pisan ka Usman anu jadi salaki. Oh, geuningan etah akang tos apal. Abdi dibantu ku Macioh. Sok atuh harinya mah akang geus apal. Yen abdi muridna Macioh, bade kumaha ketak akang saterusna ka abdi jeung ka anak abdi lamun ayeuna geus kieu. Mah peso rek ditubles. Pek ari bakal bisa mah tubles ka dieu. Bokna Halimah teu ieu ngerasa gentar atawa sieun sigana teh ku ancaman Usman anu harita keur nyenyekel pakarang seukeut. Malah terus ngajakeun manehna nantang ka Usman hayang apal kumaha ketakna Usman saterusna lamun geus kieu. Usman teu ngajawab, malah manehna langsung ngajeleng ka hareup deku luhureun kasur. Seseukeut peso langsung ditubleskeun kana beuteung orok anu tembong keur kayaan tibra dina sarena. Hiuk. Aneh puguh ge peso nu sakitu seukeut teh ngadon milai terus potong. Teu kuateun nalika diadu jeung beuteungna eta orok anu tetep tibra dina sarena. Teu ieu asa kagaruahkeun ku sora Usman anu keur ambek. Senengkeun ari Halimah harita kadenge manehna nyarita deui dina sikap oge ceritaan anu mungguh matak namahan rasa kapeurih jeung kana langsaan hatena Usman dina waktu harita. Hate Usman gudawang mungguh matak ngajadikeun Usman gering batin jeung nalangsa anu estu taya papadana. Kumaha Kang Usman? Atos terang ayeuna mah kana kaistimewaan eta orok. Ya tapi bisinya akang mah penasaran keneh ayeuna turuh hayang nyaho kana kaleuwihan eta orok. Sok ayeuna keneh ku abdi bakal dibere kesempatan Kang. Pikeun akang bisa ngalaksanakeun eta maksud. Sok Kang pateni anak abdi. Ngan samemeh kitu akang oge kudu nyaho heula Kang. Yen ieu orok teh memang titisan ti jin Batara Kala anu sakti. Matak mustahil lamun akang ayeuna bakal bisa ngabinasakeun ieu orok. Usman beuki lapsu. Aduh. Alah. Murtad anjeun mah Halimah. Benar-benar murtad Syekh hirup teh Halimah. Hiah.
Usman masih keneh penasaran kawas nama harita dua leungeunna langsung metapikeun terus nyekek kana beheungna eta orok. Tapi orok aya Usman oge harita jadi tuluy ngaranjung kaget jeung nyeri sabab kulit beheungna eta orok teh karasana bet panas jeung nyetrum. Nyaliara kana sakujur badana Usman nalika arek dicekek. 3 kali Usman ngalakukeun kitu teh, tapi awak Usman oge tuluy ngajungkel ka tukang ngalengrek kapiuhan. Sabab sirahna Usman bagian tukang tembong rada remes getihan. Kabentur kana tembok batai mah tarik na kerana. Sabalikna harita pikeun Halimah mah nempok kitu teh bet ngadon terus seserian sorangan di eta jero kamar. Ngarasa sugema nempo anak boga kaleuwihan seperti kitu teh. Di luar kaayaan masih keneh hujan angin dordar gelap kilat peting barasat. Ma Icih tembong lempang ngingki grek balikeun ka imahna bari jeung hujanan. Palebah hareupeun garduh ronda harita Ma Icih tembong jol ngarandeg ngeureunkeun lengkahna sabab palebah dinya pisan Ma Icih ditanya ku jalma anu kabenaran keur ngaronda. Alah eta teh Ma Icih. Tas di mana Ma Icih? Wangi-wangi kieu hujanan. Nah teh sieun ku eta sora gelap. Yo, itu sakitu pating meledakna, Ma. Ma. Das. Ceuk eta sora lalaki anu keur ngaronda ngagerowan ka Ma Icih sabab dumeh ngarasa wau. Ari Ma Icih teu bakal langsung ngajawab harita. Manehna bangun can sidikeun kadua jalma anu harita aya di eta jero gardu roda. Saha eta teh nya? Saha? Hei, saha hei? Yang umen lain. Ceuk Ma Icih nelak-nelak ka jalma anu saurangna deui nu bieu nanya ka manehna. Anu ditanya gancang harita ngajawab. Mohon Ma. Dadas pisan. Ya teh umen teh Ma. Kabeneran keur aya tugas ngaronda ye penting ieu. Duaan malah mah ye jeung si Uden. CS kuring teh. Ieu, ka dieu atuh Ma. Ka dieu heula. Ngiuhan heula atuh. Ih, tong hujanan Ma. Hariteun teh. Yeup, adieu. Jawab umen bari ngagupahikeun leungeunna anu katuhu ka Ma Icih anu maksud nitah nyiuhan heula ka Ma Icih di eta garduh ronda. Teu lila Ma Icih gancang harita nembalan. Kabenaran atuh Ujang. Cik atuh baturan emak balik Ujang. Keung ye emak eueuh batur di jalan. Ayeuna mah teh puguh maksakeun Ujang. Taek lempang so teh sosoranganan bari jeung hujanan. Puguhnya eta geus marajian Nyi Halimah anu penting kiwari geus ngajuru. Tembal Ma Icih kituna teh bari jeung gancang buru nyamperkeun ka palebah garduh ronda pikeun terus ngiuhan. Teu asa-asa deui gek Ma Icih langsung harita diuk deketeun eta dua jalma. Lamun seug ti beurang mah harita bakal kapanggih kalawan jelas ku umen katut Uden yen beungeut Ma Icih teh sepa pias lantaran katiisan. Geus puguh ari baju mah rancucut baraseuh saawak-awak. Di barung jeung bunga harita Ma Icih tuluy uplek ngobrol jeung eta dua jalma sabab bakal aya pibatureun pikeun balik ka lembur. Kabeneranna teh Ma Icih memang geus lila wanoh ka eta dua jalma anu memang imahna teh sadesa jeung manehna ngan pedah henteu salembur bungkul. Gancangna carita satu tas rada raat hujana harita Ma Icih tuluy dijarajabkeun ku Onen jeung Uden tepi ka kaburuan imahna. Teu kacaturkeun deui kumaha di jalana Ma Icih kawilang pageuh oge deui waktu nyekel hiji rusiah. Manehna henteu wanian betus nyaritakeun ngeunaan kaayaan anakna Halimah anu memang mahiwal tiba turupana. Salila manehna ngadon ngobrol jeung eta dua jalma teh nalika keur di garduh ronda atawa keur di perjalanan. Mohon pisan Ujang. Geus daek ngajarajabkeun emak. Balik tepi ka ieu mah ye. Hampura. Ku emak geus diririweuh ye. Hayu atuh kajaro heula angguran mah. Ngopi-ngopi heula. Dalgona kopi naon ye.
sepan sampe pizza naon aya ya gaya perwita sadayanya Mak Icih gaduh pizza ya di bumina kamu nyuguhan. Aduh, sami-sami mak, tapi mak kuring duaan teh lain saja nampik pangasih di mak kada sepuguh sepan sampe teh oh mau eta mah tanu hiji deui naon ngaranna teh bieu teh pija eta lah pokona mah ngan kabeneran ieu teh kuring duaan geus teu kuat kutunu jadi kitu we meureun lan kuring terek tuluy baralik walon Umen jeung Jang Uden meh bareng. atuh nyajuk atuh ketang ari rek baralik wae mah teu nanaon ngan kahadehnya yeuh cing arati-ati di jalanna sakali deui yeuh nuhun nya nuhun mohon mak sami-sami Ceuk Jang Uden bari terus paramitan sarta jeung pating gerdig lelempang duaan jeung Umen mapai lembur maranehna kebat lampah ka palebah wetan pikeun terus merulang deui ka imahna masing-masing tapi dina kaayaan keur kitu ti kajauhan bisa katingali ku maranehna duaan aya tangtungan hiji lalaki keur lulumpatan bari jeung gojojorowokan sagala rupa sorana kadenge ku Umen katut Jang Uden mani atra nyebut-nyebut ngaran jelema dasar si Cioh dukun setan sia gara-gara maneh hirup aing jadi ancur jeung rumah tangga aing sarua deui ancur gara-gara sia setan Cioh kurang ajar pok itu atuh Umen jeung Jang Uden tembong jadi silih leret lantaran kaget waktu nempo aya jalma lelumpatan dina wanci peuting bari jeung teu eureun manehna jojorowokan nyebut-nyebut ngaran Cioh. Umen jeung Uden beuki tambah kageteun wae harita hatena waktu duanana karek sidik yen anu lelumpatan bieu teh tetela Usman geuningan manehna lumpat ngaliwat ka hareupeun maranehna duaan saurang oge puguh taya nu waranieu nyusul ka Usman anu harita keur lumpat sebab ngerasa moal ka udag uluh tingalikeun geura Kang guningan Kang Usman nu bieu lompatan jeung jojorowokan teh yeuh alah eta palang siang poe teuing buah-buahnya orokna cahali mah dihakan juri Kang ceuk Jang Uden jol nyangka kitu manehna mah orokna halimah cenah dihakan jurig nah ari Jang Uden can aya buktina mah tong sok waka cacangkaan anu teu puguh yeuh bisi jadi fitnah jeung kayak kieu mah yeuh eueuh salahna lamun ku urang duaan langsung buktikeun wae naon sawenerna anu geus karanapan ku kulawargana Usman dina waktu ayeuna nya nepi ka lulumpatan kitu si Usman tuh aduh mani tarik kitu yeuh sebagai sakalian urang tingali kaayaan Nyi Halimah ayeuna kumaha sarta langsung bejakeun ka Nyi Halimah atawa ka warga yen bieu eta Usman lulumpatan gitu yeuh beri jeung nyebut-nyebut ngaran Cioh ceuk Umen satengah ngagebes mungguh teu panuju kana caritaan Jang Uden dina waktu harita oh mohon atuh Kang ayo engal urang ka ditu geus kitu mah atuh Umen jeung Jang Uden teh meh bareng harita pating geredig leumpang terus belok ka jalan sejen anu berasna bakal kalemburna Halimah barang duaan geus terepi ka imah anu dituju duanana geus henteu asa-asa deui langsung pating kaletrok kana panto imahna Halimah pating garero nyalukan ka Halimah Nyai Nyi Halimah punten ieu caroge Nyai kunaon nah aya nabat lelumpatan di jalan itu tuh peuting bari nyebut ngaran Cioh nah kunaon atuh
saha cioh teh? Cek Umen ngomong narada bedas. Beri jeung ari hatena mah harita taranda tanya Umen jeung Jang Uden teh. Ari sabab mikiran keayaan pakarangan imahna Halimah. Nah, bet asa beda siakna. Cohagna karasa geueuman keayaan imahna Halimah teh. Teu lila. Kulutrak panto imah aya nu mukakeun ti jero. Tembong jirim Usman mamalihan ngajanteng di lawang panto imah beri langsung tumanya ka Umen katut Jang Uden bari neuteup. Aya naon ieu teh Kang? Ceuk saha kuring lulumpatan bari jeung cocorowokan di jalan peuting-peuting kieu. Ti tadi ge kuring mah puguh aya di imah Kang, ceuk ka mamana. Eta mah tetempoan aranjeun wungkul we meureunan Kang. Euy. Ngalindur boa. Cek Usman mamalihan, amek tapi rada seuri. Ari Umen jeung Uden tembong jadi silih teuteup. Bulu pundukna jo pating puriding carengkat. Waktu nempo kana parona Usman mamalihan bet ngaluarkeun sinar anu aneh. Sorana ge beda, cara ngomongna beda tinu asli, asa aneh. Tapi hari tadi saha atunya da sidik atuh tadi teh Jang Usman sami nganggorak sukanya oge kitu lompatna ka payuneun akang duaan pisan jeung Uden hampir ngabaduk tah ka kanu tak ye Teba Umen bangun anu hayang leuwih ngayakinkeun kana tetempoanana. Jang Uden kadenge milu mairan ku caritaan. Leres Kang, abdi duaan sareng ieu Kang Umen teh nembe ningal salira akang lulumpatan di tebeheun jalan. Cepiraku ayeuna bade disebatkeun lempat tinggalan mah da kuduaan ka tempona ge. Nya teuing ari jurig mah kita nyeruaan kana rupang akang terus nembongan ka kuring duaan meureunan. Pokna Jang Uden rada tandes nyaritana teh. Tapi apanan atos jelas atuh ari akang abdi ayeuna apanan keur aya di dieu teu ka mamana. Tinggal geuraku akang sidik-sidik cik telik saha abdi sabenerna bisi akang keukeuh panasaran. Tempasna Usman mamalihan bari teu kanyahoan harita curug leungeun katuhuna ngutak saeutik gigireun ping-ping manehna. Umen jeung Jang Uden harita bet siga anu tuluy ditenung. Maranehna duaan bet tuluy ngajaranteng siga patung atawa arca. Mang sanyaksian jirim Usman mamalihan ngarubah wujudna jadi kana wujud anu asli. Teu karasa calana Umen jeung Jang Uden masing-masing geus pada jemblong baseuh ku cikiih. Marengan kana kaburna pangacian eta dua jalma. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina dongeng Sunda balad siluman bagian kadalapan cag dugi ka dieu heula. Patepang dangu deui dina bagian salajengna nyaeta bagian ka-8. Hawatos para wargi netizen sadayana nya eta warga ronda dugi ka jaremlong kitu calanana ningali naon atuh. Tah, mangga manco teras dina Capruk Radionet kanggo carios salajengna. Mugi-mugi aya hiburanana, aya mangpaatna sareng aya hikmahna tina dongeng anu dipedar. Oge sim kuring teu kendat nada dihapunten kana sagaluru pikakirangan sareng kalepatan dina midangkeun ieu dongeng Sunda. Boh bilih aya nami alit anu kasabit asma dewasa anu kasebat sanes ngahaja-haja mung sakedar kaleresan bae. Singkuring sejamit mundur salam baktos kasadayana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.